Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nepangkeun nami abdi Salsabila Ayunda ti kelas 10 MIPA 2. Di dieu abdi bade ngawawancara Mama ngeunaan dampak COVID-19. Nepangkeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami abdi Nunung Sumiati, didamel di dunia pendidikan yaitu guru. Pertanyaan nu kahiji, naon wae dampak COVID-19 ieu teh kanu padamelan ibu selaku guru? Yang paling utama pangintennya berdampak sekali di dunia pendidikan. Yang nu kahiji tetiasa belajar secara tatap muka. Memawi kan ayeuna aya Covid ieu nganggo pembelajaran jarak jauhnya, itu nu kahiji. Anu kaduana panginten materi tetiasa didugikeun secara maksimal, terhambat karena kan kalau menggunakan PJJ itu tidak selamanya anak bisa menerima, mungkin ya seperti itu. Selanjutnya, kapan dina situasi anu COVID-19 ieu teh aya nu namina protokol kesehatan. Contohna siga menggunakan masker ka mana-mana, hand sanitizer sareng menjaga jarak. Tah lamun Mama suatu saat ketemu sareng seseorang anu melanggar protokol kesehatan eta, tanggapanna kumaha? Anu kahiji panginten tanggapanna menegur, mungkin mengingatkan, bukan menegur, mengingatkan. Terus anu kadua kalau mengingatkan tidak upami mengingatkan tetiasa izin atau kumaha, panginten orangnya menghindar gitu, menjauh, ngobrolnya menggunakan jarak seperti itu mungkin. Aya pertanyaan nu terakhir, naon harapan Mama kanggo kapayuna? Harapan terbesar supaya ini si Covid ini menghilang dari dunia ini, supaya anak-anak bisa belajar kembali, bertemu dengan teman-temannya di sekolah gitu. Mohonnya Sundanya, mohonlah gitu pokoknya namanya kapayuna nama, mudah-mudahan Covid menghilang di dunia ieu, tara sakola tiasa kembali deui sapertos sabihara-biharina, murangkali panginten papendak sareng ngarencangana di sakola gitu. Hatur nuhun atos bersedia diwawancara ku abdi. Ngomong sakitu anu ku abdi kahaturkeun. Mohon maaf lamun aya kesalahan.